Kamera siap. Rolling. Action. Anjang guys, ku imah calon mana budak. Waduh, rada deg-degan ya anak. Kakarak ngelancok emah harim. Waduh, geus saya encan ya. Mumuina anu calon pamajikan urang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepi-sepi bae anaknya assalamualaikum ge. Kamarahannya nya? Geus hare asa pancennya? Sahanya penting-penting assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onta. Astagfirullah. Calon mitoha cek anak sah karah. Enggeus. Sasalaman dibulak-balik gitu. Pas kaki ai besia kacahan maleungan aing borok deui bae deui. Karena keur usaha. Bisa bae sia. Disikut bibir sia ku aing pindah ka tarang ta bibir. Dia. Pancana dia. Aisyah jagar panconat. Jaga camur. Emang kunaon kitu? Masa ndak ulin ka imah awewe pakaian siasa ku mandep nyinsiran jelema kitu. Atuh ngalancong Emang ana jurik jeung sinan jelema. Anu bener be sia atuh panconat. Masa ndak ngalancong bajuna disarwakeun jeung jualan obat, mangsa tegableg deui baju kitu. Bisaan camer. Stand up-na kudu ditangkap ya mah. Kayak gedeng daguan aya gorokeun heula ngomongina. Moy. Kulat, Bah. Ka dieu nok sakedeung. Heuh, Bah. Kunaon, Bah? Ya baturan wancana teh sagedeung abah ka warung, isungut haseum jasa. Lamun eueuh haseupan mah perasaan ngokoloh kelek. Oh, atuh. Kan geus aya nu ulin atuh dung. Kumaha yeuh? Lanjut ulah. Kumahanya? Atuh terserah sia eta mah dung aing mah nuturkeun. Balik belah teu ngeunaheun. Atuh hayu. Ja ieu mah nu kamar di jeung Abah teh ya, Lin? Cerdas. Jadinya nyawa teh ka urang. Henteu, emang saha kitu? Kenalan atuh supaya kenal. Meunang. Nyumput ti dieu heula. Moal kanyahoan meureun. Ti dieu ge aing hayang nyaho ya. Kumaha reaksina conat jeung respon ti Mumuy. Waduh. Sia sih sok nganggur boga suku teh ya. Ayo dong kabur dong, mal bener dong. Karera doang. Aing keur ngintip ge aya-aya bae. Untung teu kanyahoan.
anak wan conat. Urang mumuy. Sebenarnya mamuy abah kita tega ngajodohkan mumuy kawan conat. Nyawa sorangan pan wan conat mah. Banget lagi dijalina kesed. Tapi kumahanya. Emang abah geus nazar. Temun teu dilaksanakeun ke beusi ngabalai ka abah. Mumuy nyawa tuh. Nyaho naon, Mang? Ih, ulah mamang atuh moy nyebutna. Saha tuh? Ih, abah itu nyebutna. Hah? Aa. Heeh, aa. Pan anak jeung mumuy bakal jadi salaki jeung pamajikan. Waduh, beda ngomong. Cuy, alah salah alana aing mah ulang alak anak incu aing. Teu wau teu naon da tantang ajakan kawin bae. Kawin tuh si ditu jeung be. Geura balik sih ka ditu. Aduh. Pan malah ribut atuh. Berapa ieu mah? Panas! 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 Aduh panas! 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 Bae sih aja tis ge. Tis, tisnya. Poho, tos anak ketinggalan. Mudah-mudahan be ayeuna mah teu kemanggih si Om jeung Adung. Jelema eta mah dua tara malayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Harun. Mangga calik. Ya. Dek ngopi, dek ngeteh apa dek nyusu? Jadi ngopi bebang lah. Kopi. Oke, siap. Udah poho, udah diaduknya. Siap. Beras yang kadari, ya iya mang. Wah, encan. Kemarananya. Wow, disebeueun deui bae mah ya. Aya motor Bos Harun. Rezeki anak soleh ieu mah ya. Sampeurkeun gue ah. Iya, Bos, kopina. Oh, mang. Mantap. Pokoknya namanya kopi pecah di mulut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, CS kintel urang ya mah Bos Harun yang punya pohon duit. Ah, bisa baik, Om. Amin lah. Gardi bae ieu mah. Mang, kopi hiji. Heuh lah, Om. Ih, pan bangun teu percayain jasa. Nembal anak. Kos mbungeun jasa nyieun kopi jang urang. Tenang aya Bos Harun ya dulur urang. Aduh, bisa baik, Om. Nyen hati orang luluh. Emang paling bisa, Om. Dirinya mah ngarayu orang. Ya, Om, kopina. Nuhun ya. Sing semangat atuh jadi tukang warung mah supaya pembeli nararesepeun. Roti mana ya, Lur? Ah, kan be, Om, hayang mah. Asik, tenang, jeung urang mah ulah panik, Lur. Coklat apa aja. Wah, iya moka. Garing bae. Nah, cocol. Kamana boy? Beneran nggak panggil siaga? Emang kunaon kitu? Orang ulin yuk Kim Hadung. Maya kon gering. Ente gering mah cuman karunya be. Kos nu jelema lumong, luman lamun bae jelemana. Ha itulah.
Aduh, alasan kumahanya supaya bisa lempak. Beteng kesebeh, duit weteh, bibir basuh, pura-pura hayang ngising bae lah supaya ngeunaheun kaburna. Kunaon, Om? Beteng datang mulus balur ya. Yang kaca gulanya. Ngising lah ya karena Alasan bae, Om. Rasa sia aing geus boga sepeda ayeuna mah ye. Jangan pernah tinggal lancong kayak mah tukang geblog. Goes heula ah. Hai cewek, bos yuk. Nah, saya pentil. Yang digayam ku aing. Jalan sia. Waduh, kapanggil awal sangar deh. Pura-pura jadi patung ah. Aduh, untung tengen. Tebel sia euy. Kieu cewek keras mah. Ayo ah lempang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, ana tunduh ya. Pangjieunkeun kopi. kopi naon Haji? Kopi cap ontak gerham wae mun aya mah, Mang. Ana disebut Haji, emang ana urut kitu Haji. Emang didinya lain Haji. Lain urut tukang obat. Waduh, oh Haji kopi nu kitu mah di dieu. Ayeuna kopi naon, Mang? Aya ge kopi hideung jeung kopi kiru. Geus jieunkeun mah kopi hideung. Ana nu ngahantem. Siap. Ihi. Karak ngadenge aing mah. Kumaha rasana nya? Kopi cap onta hamu wae. Ih, aya bae teh jelema. Ya Haji, kopina. Syukran. Ayo. Ku mantep-mantep teh kopi. Sial. Buset. Lebay amat sih minum kopi doang ge. Panengkeun kopi meureun lain saya doang. Aing teh gitu-gitu amat. Ente kurap. Henteu. Ente kondor. Ai henteu. Ente kesrek. Ai si cule. Ai panon bae. Oh, sugan. Emang saya sasi? Emang ente teh nyaho? Ana saha? Henteu. Nakeun. Ane wanconat, tabib terkenal sejagat raya. Oh, tabib. Kesal. Segala endah non bae. Betul, ente betul. Lamun emang bener tabib, coba pengadean di penyakit orang. Bisa tuh. Emang penyakit ente naon? Iya, Bib. Kunaonnya? Jadi setiap kurang nyel awewe, eta sebut kurang acah bae. Bisa tuh. Oh, gampang eta mah. Teu kudu diobatan. Dikumahakeun tabib? Ente serius yo, Kang nyaho. Serius atuh, Bib. Amun teu serius jeung naon urang nanya. Harap yo, bibirna make bedog. Atuh mending ti beheung ya, ti beheung. Tanggung ngeureutna, ulah ti bewer.
puas ya. Kalau nantu ini. Action. Bisa baes ya. Disikut. Itu. Action. Atuh nu bener bes ya wanconat. Masa ndek ulin bajuna. Bajuna. Action. Turam deui. Action. Kayak gaguan aing ngagerokon heula ngumuina. Moy. Moy. Action. Action. Tadi Pak. Action. Action. Anak yang ngomong bakal jadi pamajikan. Wow, tenang sih ada tanda tangannya aja kali. Action. Aduh banyak tak ngomong, cuy, alah salah alana aing mah. Ulang alah karek icu aing. Amit. Tuh, gede dulu aku. Action. Gerak balik sih kan itu tuh. Kau seketila anak. Action. Action. Jangan pernah tinggal lancong ya kata tukang memang geblung. Action. Jangan pernah tinggal lancong jangan tukang geblung. Akan be om, hayang mah. Action. Bacep. Tuh, jangan ya. Ulang lagi. Action. Allah. Lupa amat sih om. Aja. Lupa.